Assalamualaikum dulur. Ya, lamun hayang sabar ieu rumusna. Ari sabar teh kan S-A-B-A-R. Ieu B nu di tengahna tinggal dibalikeun. Rumus sabar teh B na tinggal dibalikeun. Asalna buleunna ka dieu ayeuna dibalikeun. Jadi buleunna ka tukang. Jadi huruf D. Lamun dibaca jadi naon? Sadar. Jalma anu sabar teh jalma anu sadar. Tuh, gitu we nya. Jadi di mana rek ambok ya, rek ambok. Bukeun sadar. Astagfirullahaladzim. Nah aku udah make abak orang teh. Tuh sabar teh sadar. Aya ujian di Allah. Kumaha supaya sabar? Sadar ya Allah. Ia teh kersaning Allah. Ia kudrah iradah Allah. Maka orang sadar. Ya Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah mah pasti bakal nguji orang ku segala rupa. Maka sadar. Maka di mana orang sadar, orang pasti sabar. Muntang terus ke Allah. Gitu dulur. Sabar sama dengan sadar.